Ing sadayana sampurasun perkenalkan nami abdi Edward Barera dina acara Line News. Abdi bade ngabahas Solo Octaviatun anu janten lulusan terbaik di kampus Unisri anu ketarbetasan ekonomi. Octaviatun lulus kalawan indeks prestasi kumulatif hampir sampurna dikeun keterbatasan ekonomi kadua kolotna. Manehna baroba kayaan kelulusan nyoncorang ti Universitas Slamet Riyadi atau Unisri. Sang indung Kamina mangrupa seorang buruh ngumbah piring di warung neda atau kantin lingkungan kampus tersebut. Mojang kalahiran Banyumas 6 Oktober 1995, ieu anggeun berprestasi saraos waktuna kabagi antara studi berorganisasi sarta ngabantueun sepuh. Manehna angket tarik kalawan profesi buruh kumbah anu dipilih indungna. Malahan ti sang indung Octaviatun termotivasi kanggo ngabereskan studi serta ngahontal prestasi akademikna. Manehna ngabereskan kuliah 4 warsi 5 sasih. Octaviatun mendapat predikat cum laude sanggeus jieun lulus kalawan IPK 3,92. Octaviatun barubah kaayaan salah sahiji lulusan nyoncolang Unisri periode wisuda ka sasi Oktober 2017 ieu. Sakitu warta ti simkuring tepang dieu sareng abdi di Line News. Hatur nuhun.